Quran bisa saka hayang urang hayang tamat sajam 2 jam bisa kok bisa kos gitu mantap tegaharti lain alam dipaksakan ke mual kaharti sebab eta mah kudu beda perasaan kos jelema bobogohan haji cintana luar biasa Masya Allah kapanggih jeung kabogoh diberes senyum ya Allah menusuk hati nyana ngalamunkeun senyum kabogoh nu menusuk hati ti isuk datang ka magrib teu dahar teu nginum kuat moal jadi penyakit tilu penting jag bae lamun urang boga kabogoh di Cikupa haju ku bapak urang tita ka Cikupa deket eta Cikupa hujan goledeg sing jeleger tita ka Cikupa daek bae ye cenah ieu mah eueuh duit sakolot teh kajeun bah di kendaraan ge kempes leumpang kula ka ditu sebab naon atuh lain panita kolot emang deuk ka ditu ieu ibarnya na ka Cikupa hujanan aya kamang-mang aya jurig di jalan awas ya ngingkir cak setan kok berani amat senyum di hatiku urang nyaritakeun tentang ilmu kawalian dicarita-caritakeun ge tetep moal ngarti wajan ku kumaha ge paling urang bengong bae kos kebo mau diteruskeun permasalahanna lain dicaritakeun kan ieu mah urusanana perpindahan perasaan jadi lamun carita perpindahan perasaan memal bisa dicaritakeun paring caritaan batur nu pernah pindah kulantaran cerita batur pengalaman berarti pengalaman batur kurang dicaritakeun semet sakitu sebab urang mah boro-boro norekat boro-boro hakikat puguh syariat ge subuh jam 7 bae HP lain ngeuhan nambahan nu tadina jadul kuali BlackBerry ndeu kumaha jadi walina atuh jahayalanna ge apan sayang jadi Fortuner ndeu kumaha tadina boga pamajikan hiji hayang nyandu ngadoana ge zaujatan jamilatan budak pokok jara rauh teu pokok kitu mah mentak mal bisa ieu lantaran nyaritakeun tentang perpindahan alam urang lamun nyaritakeun tentang alam mimiti alam orok naik ka alam kitu budak main gundu main pande terus kahayangna ge seputar nyana we heula orok atuh kahayang nangan pepentil susu bae barang kuari disapi bisa leng-leng bisa lompat main gundu atau paling kahayang nage gundu karet sakitu bae naik deui hayeuna rada luhuran deui le paling ge nyana kahayang na teh sapedahan terus hayang sepeda beneran hayang motor beneran can hayang ka awewe mah teh gede saeutik mulai denok amat kahayang nangis rada lain deui barang remaja ku hari mah bisa ngabedakeun ieu mah denok ieu mah hepe aduh parah kan eta kos kitu teh naik deui alam barang geus dikawinkeun nyana terus bae hayalan teh hayang boga anak geus kitu terus bae hayalan teh hayang maju salam nah nu mantak gaulna ge sapergaulan sakumaha karesep-karesepna ku Gusti Allah teh dihiji-hijikeun jelema resepna ka santri ngahiji jeung santri resep jeung kiai ngahiji kiai resep jeung pedagang ngahiji jeung pedagang wajen ku kumaha ge PNS moal bisa ngahiji jeung tukang karung bab lain deui PNS mah urusan yang duitna teh make pulpen nya nama teh kudu make tanaga pulpen tanda tangan sekali tanda tangan kabeli Fortuner sekali tanda tangan kabeli deui Lexus
sekali tanda tangan di Rorois, sekali di tanda tangan di Bui. Kos gitu batur mah. Urang lamun nyaritakeun tentang kendaraan, Bu, urang mau boga Innova ge geus pohara jasa asa jadi raja. Boga gitu Avanza ge geus heotan bae. Padahal mau ASEAN. Orang senang we, tapi batur mah mau harga mobil teh 16 miliar. Masya Allah, orang menyaritakan harga mobil Rolls-Royce. Nu kamari disidangkeun wawan 16 miliar, 17 miliar ngaran Rolls-Royce. Orang mamun gapangi di jalan pajar mobil heubel bae. Ku bodo-bodona urang padahal eta mobil mahal. Urang mah teu ngaranna ge orang lembur teu nyahoeun. Avanza, Innova, Fortuner, Lexus, cek yana mah pajar kijang bae. Kijang beda ieu mah leutiknya, cek yana. Nu ieu mah gedenya, atuh blow-on katanya kana naon. Cek yana pajar kijang bae. Kijang itu mah rada luhur cek yana. Kok ieu mah handapnya mah kijang bae nyahona ka kijang bae. Eta lah anu sakola SD henteu naik-naik teh. Orenganan batur mah mobil lagi gelas kelas genep miliar 17 miliar pan eta mah meureunnan lamun boga mobil hargana 15-16 miliar hiji haju dikandangkeun ka imah anu harga 2 miliar 3 miliar jumal daekeun boga kandangna imah kandang sakumaha onta nyana boga imah harga 2 miliar atau 3 miliar ieu mobil Rolls-Royce deuk asup ka dinya cak imah cak mobil embung aing cak mobil ngomongnya nage aing daripada diasupkeun ka garasi eta maning mantog jakna kunaon emang teu saimbang urang bae boga mobil Avanza hargana sabaraha Avanza Maji Pendi sakaraha Avanza hargana tuh nyahoon ya bogan eta aju lain anyar deh bogana atuh sakitu bae nya mah geus tah dipuateun ka imah anu rada luhur 150 200 rada pantes kan boga kijang harga anu anyar 250 juta 260 juta harga imahna samiliareun pantes kan nah boga Fortuner 100 juta kemudian boga kitu imahna 1,5 miliar pantes diasupkeun ka dinya nah kuari urang boga Fortuner ai imahna tiang kayu teu pantes cak Fortuner bo aing dihina ku sia caknya aing maning mantok jaknya tentop los. Iya ge, berarti kan lamun mobil lamun geus 16 miliar sakumaha imahna. Begitu ditaliti imahna di Bandung, Masya Allah kaluhur aya imah ka handap aya. Jadi di handap ge dijieun handap lorong jadi di jero taneuh teh aya ruangan. Pan anu sok ngaliang malain jelema jurig. Berarti eta kan imah jurig. Meujeunna di sel ge. Eta kan nu kanyahoan. Nyana ge rekanana kan jeung nu kitu deui. Berarti kan rekannya mual pasti mual henteu salepelnya berarti kan di Indonesia lainnya bae ngan itu mah rapih bae meureun nyocokanana tinggal gitu doang nah di Indonesia berarti kan loba eta kakarak di Banten encan di Bandung encan deui di Surabaya encan deui kan pokoknya mah geus lain lalagaan harta karun di Indonesia dianggap nage lain lalagaan nah eta kan sapantes tak kos gitu ndek kira jadi walina urang mah teu nya teu kaukur kan kos kitu tah ieu urang perasaan ti orok ku hari kana budak lulumpatan naik remaja naik balik naik kawin naik dewasa naik pengusaha naik saalam urang lamun kuari ningali kepotret urang ka tukang urang ge sok seri sorangan sok bae urang ngalamun Haji Pendi di imah sorangan nya ge seri sorangan aing keur jadi pemuda bu nganjang mamawa radio bude emang teu isin eta lamun kuari dilaksanakeun kos kitu baheula nganjang mamawa radio 12 batuna ge pan beuh bisa pake nimpah anjing teu mah batu eta kan zaman baheula mah ngetren eta kos kitu. Masya Allah. Zaman baju anu kerahna budaya teh
nurutan sasi kapur lain lalagaan nah zaman baheula eta kos kitu salam eta kan sakadar urang alam zahir wari kurang neropong perpindahan alam nu ieu hayang nyaba ka alam nu itu cacak-cacak urang ngahikmat bae aya perpindahan alam setik nu luhur mah ngahikmat teh bisa ka alam jin bisa minta bantuan ka jin di Karawang aya jelema anu luhur hikmatna bisa asup ka nagara jin di Banten aya saurang nu bisa asup ka nagara jin kadang-kadang minta bantuan ti jin disadiakeun ku jin di ditu tetah besi hayang bawa ka ditu ka alam maneh ngan engke mamalakna dibejakeun bakal kieu bakal kitu bakal kieu mun maneh teu kuat mandak sakadar asup ka nagara jin aya di Karawang aya di Banten aya di Tangerang ge aya bisa ka alam jin mah di Bogor aya tama kos kitu munggal kabupaten ge aya lah ngan nyana mundut nyokot barang-barang ti nagara jin dibawa ka urang aya persumpahan mun maneh teu nyekel kana sumpah kieu ieu cilaka mantak tama kudu urusanana ngelehkeun raja jin itu geus paling asup ka nagara jin nyana ngobrol jeung jin eta mah loba nu karitu mah perpindahan alam aya nu ngahaja wirid aya nu teu ngahaja jelema zara ka Banten kulantaran kasempar di ditu teh plak bae manehanana asa di mana kok di keraton padahal mah di dinya keneh ternyata aya dua dimensi zahir dimensi batin ngan batin nu ieu mah batin nagara jin mantak cek almarhum teh mah urang lamun endek ka Banten di Serang keneh aya nu ngageugeuh wali Allah kade di dinya kudu hadiah masuk Serang geus kudu aya nu ngageugeuh di dinya si eta salam begitu orang asup ke Banten didinya aya nu ngageugeuh di pintu nagara da didinya urang salam deui asup urang ka jero Banten didinya salam deui kakarak urang salam ka Sohibul Makbaroh Maulana Hasanuddin hapan urang mah boro-boro salam nu puguna mangadaran kupat bae di jero mobil kupat naon deui di bobongko naon deui tuh atuh emang parantinyana atuh apal bae geus eueuh bae mah ca sholawat salam bae geus geus datang ka ditu na geledeg jarah ngopi ngan aju wawalianan cak nya balik deui cak aja podoli kunaon Hasanuddin na ka mana di Bojong tah ieu keur carita alam-alam imalainu eta alam anu selalu milu sebab alam eta mah alam perasaan ke urang nyaritakeun alam eta mah waduh indahna kabina-bina eueuh papadana nu mantak eta mah kudu dilakonan alam nu eta mah teu bisa ku carita saha bae ge mangga eta mah pusatna adalah Kangjeng Nabi mah asup ka alam mana bae jin dararatang dinasehatan tita dakwah perasaan Kangjeng Nabi na geus lain lalakon Kangjeng Nabi mah nemantak diangkat ka luhur teh eta mah dibersihan so teh lain pedah kotor Kangjeng teh jang contoheun urang bae sebagai umatna sebab Kangjeng mah uswatun hasanah ayat uswah ku kaji pudoli samulud dibawa uswatun hasanah jadilah ku hari bukti uswatun hasanah jadi Fortuner eta bil barokah nah geus eta caritakeun Kangjeng Nabi mah tuh ja khusus jaraga nyarita ke ka Sina Abu Bakar ka Siti ka Sina Hudzaifah ka Sadi ka Sidina Ali Sina Umar Sina Utsman eta mah geus puguh kanyawanana Sidina Utsman malamun maca Quran teh antara magrib jeung isya tamat ti magrib ka isya nungguan isya tamat Quran paksakeun coba ku ente maksakeun hayang tamat ti magrib ka isya kaluar getih ge mal bisa getih datang ka luar mal bisa coba eta ayo geus puguh dina sarakaat mah tah saquran sarakaat saquran 2 rakaat 2 Quran hese ngudagna atuh emang Pak atuh bida alam di alam nu ieu mah moal bisa kajen kumaha ge alam nu itu atuh alam nu itu mah bisa maha kawasa Allah doa coba tadarru wa khufiah ayo coba
ngan aya cara-carana tuh ngadoa ge tuh lamun ngadoa urang mah tuh mau bisa doana coba tuh cenah kiai khusus aya khusus babacaan nama eta kene ngan semedi waduh jadi orang kudu datang ke ektasi Wari mah ektasi teh pakai obat padahal mah bahasa ahli hakikat ektasi mah tina semedi kholwa langsung datang ke ektasi ialah perasaan jiwa didinya urang mun datang ka dinya maca la ilaha illallah hiji salengkah ka Mekah Quran bisa sakahayang urang hayang tamat sajam 2 jam bisa kok bisa kos kitu mantap teu kaharti lain alam dipaksakeun ge moal kaharti sebab eta mah kudu beda perasaan okos jelema bobogohan haji cintana luar biasa Masya Allah kapanggih jeung kabogoh diberes senyum ya Allah menusuk hati nyana ngalamunkeun senyum kabogoh nu menusuk hati ti isuk datang ka magrib teu dahar teu nginum kuat moal jadi penyakit tilu penting jag bae lamun urang boga kabogoh di Cikupa haju ku bapak urang tita ka Cikupa deket eta Cikupa hujan goledeg sing jeleger tita ka Cikupa daek bae ye cenah ieu mah eueuh duit sakola teh kajeun bah di kendaraan ge kempes leumpang kula ka ditu sebab naon atuh lain panita kolot emang dekat ditu ieu ibarnya na ka Cikupa hujanan aya kamang-mang aya jurig di jalan awas ya ngingkir cak setan kok berani amat senyum di hatiku aduh eta kudu ada bisa kos gitu beda alam nu mantak nu edan ti lokes atuh beda alam tuh kan Masya Allah mata kami berojak mengopi beda alam iyalah keur carita beda alam ngan nu itu mah nu ieu mah beda alam teh edan dunia nu ieu mah beda alam teh edan cinta nu ieu mah beda alam teh ada edan jabatan nu ieu mah edan teh edan lillah majnun lillah edan mah bisa disebutkan edan sarua edan dunia edan cinta edan jabatan edan kitu ilmu sarua bae edan hikmah ieu mah edan teh majnun lillah mantak dina Qur'an dina kitabna ga aya majnun laila ieu mah edan Siti Laila Masya Allah dicaritakeun dina ukudul juman pun pohara jasa eta billahi ya zubayatil qaikul nalana laila yamin kulna am laila minal basyari ya Allah Imam Abdurrahman pohara jasa eta billahi demi Allah ya zubayatil qai wahai kidang-kidang nu aya di leuweung nyana nanya ka kidang ka uncal billahi ya zubayatil qai kulna lana bejakeun ka kaula laila yamin kunna am laila minal basyari kekasihku nyi Siti Laila golongan anjeun wahai kidang atau golongan manusia kok bisa gitu cek kidang teh cintaku luar biasa terhadap Laila sehingga tidak bisa dilupakan sedetik pun selalu Laila ya Laila ya Laila ya teu kuat kaula mun teu kapanggih jeung nyi Siti Laila sehingga lamun teh mah teu kapanggih boro-boro nanaon rokrak anu ayun-ayunan pajar curug nyi Siti Laila ya Allah ya Rabbi aya daun cau ketebak angin Lailaku Masya Allah coba eta aya ucing lumpat lantaran di ditu digebah ku jelema gerbab Laila bae Masya Allah salat ge nunjukna Laila tuh dua anu ngacung lu curug hiji eta hiji Laila eta dia kudul juban pohara eta majnun Laila billahi ya zubayatil qaikul nalana laila ya min kunna aw laila ya minal basyari
eta kan jelema edan ngaranna manya nanya ka kidang edan berarti nomor kedua pan nyaho ngisi ti Laila teh manusia kok kunyana ditanya ieu sabenerna Laila teh golongan maneh apa golongan manusia edan ngaranna kan berarti tuh kurang kumaha eta ahli bilaga nyaritakeun berarti edan cinta ka kos gitu nah lamun edan jabatan meulian pulpen bae asale tukang pulpen meuli bu di dieu ngabereleng genep kos anu jelema edan cincin pobeh dipakean cincin eta edan cincin ngaranna tuh mending mun laleutik bodas suku kada kieu datang ka bongkok make cincin edan cincin eta ngaranna kos kitu nah ieu edan teh majnun Laila majnun cincin majnun jabatan majnun ieu mah majnun lillah pasti edan datang ke ngaran majnun pasti edan nya ngan kieu lah dicaritakeun panjang-panjang ge resep maresep urang ngan tetep bae urang malantaran ngan memandang doang tapi pemandangan mata hati oh jahe oh iya oh jahe ngalaksanakeun mah hese boro-boro titah riyadhah titah tahajud bae hese apan urang endek jadi wali teh penting wajib kudu hudang wajib indah supi indah ahli thariqah setelah urang hudang kudu mandi endek tiris dek panas pan eta berat pan berat urang mah hudang dipenting ge boga junub aing moal ka mandi ke subuh aja subuh kaberangan pan ieu pan teu pan ka Allah lah awak sia jam menangieun Allah hajuk wadi dititah ku guru dititah ka Allah manya kudu gering jabatur ge dararatang ka Gusti Allah menyaing teu mandi pandian ku urang terus mandi ngopi nek Allah kudu ngopi keneh bae tiris udah kuat coba mandi beres mandi wudu beres mondol langsung pakai baju sesengitan pakai poekan kamar langsung salat pocong tuh poek pan kuncung iya kan mah urang boro-boro nek jadi wali riyadhah mujahadah supaya musyahadah kakarak titah hudang ti peuting nage kuat sapenting eta kuat isu kuat menang 3 peuting ngaju ka ditu nang ngalamun cek pemajikan bangun layu amat ka yang jadi wali cek kana aju kunaon pan atuh leles amat teu kuat kakak tahajudna lain tahajud ieu kudu hudang ti peutingna di baturan tuh kukula atuh hayu daek masih ngabaturan aing ayo Aduh bener jadi wali jauh nyingkap bantu tadina barang boga anak awewe jadi wali bener ngawalian nah iya mantek dah disingkat baik kumaha teh ieu fasya'nu man lam yablugh azwaquhum maka kalakuan jelema nu teu datang rasana alam ka alam eta eueuh ngeunah maca Quran maca sholawat eueuh ngeunah salat eueuh ngeunah zikir dipaksakeun bae langgeus bae ku hari majacan datang ka dinya at-taslim pasrah bae ka ahlina wa adan nasib at-tasdiq wa taslim kurang mah percaya bae ka Tuhan Syekh percaya bae ka Syekh Nawawi percaya bae ka Syekh Asnawi percaya bae ka Syekh Maulana Hasan percaya bae ka guru urang anu geus boga zaukun nafsi geus boga rasa dirinya nama sebab kieu dalilna wa idza lam tarawul hilal ente deuk puasa tapi teu bisa neuleuh hilal sedengkeun kan puasa teh kudu aya hilal sebab sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi tapi ente teu bisa boro-boro neuleuh bulan ngitungna ge teu bisa idza lam tarawul hilal di mana ente teu bisa neuleuh bulan sabit deuk puasa pasallim li unasin rau pasrah bae ka jelema anu sok neuleuh can geus tah pasrah oh ente neuleuh pasrah geus bae langsung puasa milu bae ka nyana urang teu neuleuh nyana nu mantak urang percaya ahlina geus bae sakitu nyana mah neuleuh langsung ku mata mantak ka ujung-ujung nama wabillahi taufik tetep ka Allah ari pitulung bae sitik amat cenah hayang kene dia 11 kiai hayang kene 40 hiji kiai hayang kene geus edan sia ke edan Allahumma sholli itu bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai cenah ieu kaganggu. Kunaon tadina ieu ngawirid waqiah. Oh mabok waqiah. Pajore eta jelema mabok waqiah.
ieu ge jore mabok dalail masa mabok sholawat jeung Quran moal ngamabokeun moal kajeng kumaha geus sejamin pan dalail teh sholawat Al-Quran teh kalamullah moal aya anu edan ku maca Quran moal aya nu edan ku maca sholawat edan maca Quran edan maca sholawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Quran ari ieu mah edan walah lain Quran dirina kosong teh ngan kebenaran keur maca Quran ulah disalahkeun Quran moal Quran mah moal kuari cenah eta keur ngawirid inro aya ada asar eta mah gedean pelet lah dimaksud daripada Quran atuh sia teh itil pelet Quran segitu mahal pakai ngawirid lu bau bleon tah nu nyahoeun mah kajen teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus dalail teu cocok jeung dirina begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad encan kebel maca kiai ku ngeunaheun teh awak hararampang atuh pasti hampang nya maca nangan 7 heuh sebab diri siapa baca aya maca dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibud dalail mun teu dibaca awas sajelema nu geus ngabiasakeun maca mantak aya 2 tahap dalail teh mun teu dibaca eta lah didoakeun bakalna kadeleuna walah wah weuleuh lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang bahaya kos hizib ripai kos hizib nasor sing hade tete kos karar itu termasuk dalail geus ieu mah ringan-ringan bae mun urang deuk hayang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna aya doana babari teh mah doa kos kitu mah nu penting mah urang mah asal deuk geus baca waqiah engke geus sugih sorangan ji atuh ulah haju ngadadak kakaraget 3 baca waqiah haju hayang sugih bae tikuari maca na waqiah salna mesare baca salna mesare ke 5-10 tahun karasa oh jaheung ngeunaheun urang teh keur ngaji teh mulia keur ngaji teh nu ngadengekeun lain sakadar jelema bae lantaran ketika didengungkeun ayat-ayat suci Al-Qur'an malaikat ngadengekeun hiji-hijina huruf teh aya timbul malaikat 10 hiji huruf timbul 10 hiji huruf timbul 10 darariuk di dinya urang teh keur ngahiji jeung malaikat wah berarti mulia jasa kunaon tuh hayang gegeraan balik geus nula deuleu wae kajem angel teh ieu kiai ieu sial jasa aing boga janji ji atuh kakak mah kakak bae ka ditu tempat eta tempat ieu carita tempat pan urang jadi lamun urang nyaritakeun hakikat teh kos kitu tah tempat mana kok urang hayang gegeraan aya naon di jerona ketika urang embung ka masjid padahal tempat nu mulia kok urang embung ka masjid aya naon ketika majelis taklim mulia tempat eta teh kok urang embung ka majelis taklim aya naon datang mah datang ke pengajian tapi di handapeun tangkal Ambon we betah didinya aya kuntilanak masalah teh kunti anak bikana tau nyala laki nah aya naon di diri urang ketika aya masjid urang teu betah asup ka masjid aya naon di diri urang ketika geus asup ka masjid hayang gegeraan keluar aya naon di diri urang aya majelis talim kok embung ka majelis aya naon di diri urang ketika geus asup ka majelis talim kok hayang gerak keluar kuari di imah urang boga kamar khusus betah jasa di kamar teh lantaran aya pamajikan urang tempat curhat zahir batin curhat luhur handap tah guari orang boga kamar tesakeun jangka waktuna 1 tahun 2 tahun ja awal nama orang telah leng-leng ibadah teh kabelah dieu ngeunaheun istiqomah di kamar eta teh bisa tahajud bisa salat hajat kemudian bisa salat duha di kamar eta teh aya kenikmatan di kamar eta teh konsi ke urang kamar ngeunaheun jasa ta eta kamar teh henteu sambarangan di kamar eta nu mantak abuya selalu didinya bae boga kanikmatan data didinya
secara zahir malah sapira bangunan kos gitu, tapi secara batin didinya aya kanikmatan nyana dibukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah, aya lazat ibadah. Sabada sedek nuleukeun dek henteu sedek nulu sedek henteu sabada aing mah di dieu bae aing aya nikmat. Eta tempat teu sembarangan. Nah gitu kene kamar urang ketika kurang dipake terus ibadah, malaikat datang hadam malaikat ibadah mah terus ka urang ke kadang-kadang ngahudangkeun ka urang geus lila mah urang teh sare ieu geus waktu da ieu jam 2:30 biasa hudang can hudang ke dihudangkeun ku jana tet hudang bareng hudang jija pocong orang tetangga nu paeh teh sial jas. Moal eta teh aya hadang urang biasa karasa kurang karasa suku teh dikitu-kitu urang jeuh sasah ulah sieun eta hadang urang terus urang ibadah mantep nah kuari geus maca Quran urang maca Quran teu sakabehna Quran nu ku urang dibaca teh aya lazat henteu aya hiji-hijina ayat nu nikmat ka urang. Di mana urang maca Quran bari tadabbur ketika aya hiji ayat anu menyentuh terserah ku Allah dibukakeun hijabna ayat mana macam-macam kumaha wali Allah bae mungkin bae ketika maca Yasin wal Qur'anil Hakim Allah mere hijab blak di dinya eta ayat teu sembarangan pastinya mengulang lagi ngeunaheun ayat eta teh aya kenikmatan tersendiri. Batur geus teu nyahoon dibaca ku batur ku kumaha ge sabada aing ngeunaheun jasa aya anu wa man la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un ngeunaheun di dinya teh ta eta bae dibulak-balik bahkan aya hiji waliullah salat eta baca eta nya nama salila hirup eta bae lantaran eta keur dibukakeun hijab geus moal leuwih moal aing moal maca nu naon deui eta bae kajeun ku kumaha ge eta bae ngeuneum eta bae geus cenah mah aya waliullah anu pas dibukakeun hijabna lazat teh jeung Gusti Allah teh surat hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'am datang kadinya teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah geus datang kadinya engke rakaat kadua eta deui engke babacaan unggal pagi bismillahirrahmanirrahim hal ataka haditsul ghasyiyah lantaran ngeunaheun jas engke ge aya nu menta cai ge hal ataka haditsul ghasyiyah atuh manyur lantaran nyana kerasa jeung Allah pan anu nyageurkeun teh Allah sedengkeun nyana boga rasa keur babarengan jeung Allah nyana teh boga rasa eueuh nu aya mah Allah teu kudu dijampean fuh hah eta cai nyeri beuteung fuh hah tanyakeun kumaha eta paeh teh apa baca keur paeh tah eta lagos kitu terus we ayat-ayat nah babacaan nu mana anu nikmat engke dibere urang zikir sesuai jeung petunjuk guru awas tarik napas la ilaha illallah tarik la ilaha terus kadituna la ilaha illallah pan zikir teh endek lalaunan teh hartina mah endek teu gancang-gancang la ilaha illallah lalaunan sorangan la ilaha illallah engke beda zikir nu geus dimuraqabahan jeung ditapakuran mah ketika maca la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembah Allah naik teu aya nu dimaksud inggal ti Allah naik deui eueuh nu dituju kecuali Allah eta teh geus ngumpul sagala rupa dikencenkeun goreng la ilaha illallah ulah di eraban hakna lamun kenceng mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah urang dek cepet mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah engke aya ngeunaheun teng ngeunaheun jam sabaraha pernah ngeunaheun keur zikir nu mana pernah ngeunaheun aya zikir lambat dibarengeun bakal lambat bae kana jelema artina lolobana lambat bae
aya nu dibere ngeunahna teh keur kenceng bakal kenceng lolobana zikir teh eta urang mah jalambat teu ngeunaheun kenceng teu ngeunaheun emang urang mah kos kitu. Nah aya jelema dibere lama jam sabaraha kadang-kadang teh nya nama zikir teh jam 11:30 mandi ngala wudu langsung cicing diuk sigrep kunci jam 11:30 berang saat batur macem-macem di pasar di kantor di jalan nu kempes ban segala macam geus macem-macem lah jam 1 nya nama di kamar sorangan la ilaha illallah la pepegatan jeung alam sekitar nya keur jeung Allah kok jam sakitu sih pernah menemukan jam segitu teh keindahan kenikmatan akan diulang lagi jam sakitu aing mah teh pernah manggih ngeunaheun amat zikir teh kos kitu kunyana waktu dibere ngeunah ku Allah teh dibere ngeunah kumaha silana kumaha sikapna kumaha cara zikirna bakal ngulang sorangan nyana bakal ngulang sorangan geus pernah dipanggihan kunyana seperti eta jeung batur bakal lain deui kangeunahanana masarua ngan beda tingkahna atuh salah teh mah kos kitu mah si ieu mah jam sakitu diberengeuna mengulangi deui diukna kos kitu carana kos kieu si itu mah lain keur ngeunaheun teh tengah peuting diukna kitu-kitu aya nu ngeunaheun bari nangtung zikir teh bari nangtung zikir teh pernah dibere ku Gusti Allah aya hiji waliullah kieu keur ngobrol bae teh jeung jelema dibere taufekna ge harita ku Gusti Allah tak we ka jero hatena teh Aisyah ngobrol jeung makhluk aing tilok husu ai ka aing mah Aisyah jeung makhluk husu amat keur ngobrol kitu tah dibere aja heueuh nya pepegatan langsung tah harita keneh keur jeung tamu-tamunya nanyana eta engke terulang teh kitu bae aya kangeunahan waktu diuk di dinya teh nikmat deuk aya tamu deuk eueuh geus bae diuk bae di dinya mantak senyata saya jelema nu diuk bae kos kitu teh bari ngabasos nya eta. Keur ngeunaheun eta jeung. Eta lah terserah dirina masing-masing. Nu pernah dibere ku Allah keur kumaha? Mantak aya jelema ieu. Guguru, sageusna guguru tarekat maksudna. Henteu bisa nyana kholwah, teu bisa hese amat ieu kholwah teh lantaran nyana berkecimpung di yayasan. Teu bisa atuh. Lantaran setahun, 2 tahun, 3 tahun teu bisa Allah mere penyakit stroke teu bisa leumpang ku ari nyana di kamar bae sakjadana aing mah ieu diobatan moal diurut moal endek ibadah bae ka Allah lantaran sakalian boga ti guru lah geus bae kholwah bae nyana terus bae bisa ya kacai mah sorangan ngarayap-rayap geus anak-anakna kabeh deuk mau ka rumah sakit moal abang mah geus kumaha Allah bae deuk teh nu ngurut henteu terus bae nyana zikir bae selama 7 tahun aya nikmat ngeunaheun amat ti horeganan Masya Allah Gusti tambah deui panyakit abdi Gusti panyakit tambah deui ku ngeunaheun di jero panyakit horegan aya kanikmatan saat jana dibere stroke dipake zikir ka Gusti Allah mukakeun hijab antara dirina jeung Gusti Allah secara lahiriah pamajikan jeung anak dedeuheun jeung nyaheun hayangeun mawa ka rumah sakit tapi di satu lain nyana ngadoa ka Allah Gusti tambah penyakit abdi sebab ngeunaheun biasa meureun mun ditambah penyakit tambah ngeunah ka Gusti ji atuh deuk kumaha deui teh rahasia pribadi teh urang boga pamajikan hideung tapi ngeunaheun kadahat teh nya pendeknya hideung cak kabehan teh cak dulur-dulurna pegapkeun sia mah jak kasep ja sugih aing siap deui neangan deui he teu ngeunah rupana ora pira tapi rasane itu pribadi itu kan sekarang ini kumaha tuh atau tuh bisa dikitu-kitu can pugun nugilis can pugun nun molek dan lain sebagainya bisa ngahibur dirina tapi ieu mah geus jelas hideung nyungir pendek beke tapi kok ngeunaheun ka hate kumaha ngeunaheun anak ketika nyana neuk mandi dibawakeun anduk ketika manehanana isuk-isuk hayang kopi apa hayang susu dibawakeun ketika deuk ka mamana sendal dan lain sebagainya ketika dek sare keke di kepangebutankeun heula ketika dek sare keke pamencetankeun heula ketika servisna pohara
iya teh mah hese ninggal geura kan nu kieu bae masyaallah ku tanggeus ngabeldeh ti kadang-kadang jeung nu geulis mah muka ku teh angel datang ka turun deui temperatur aduh Gusti Allah ji atuh hideung tinggal hideung aya nyana senangin atuh geus mantap kolot mah hebat mah sia bahagia jeung pamajikan sia alhamdulillah geus abah mah ngadoakeun bae padahal hate abah na mah teu reseupeun ka awewe eta maksudna teu saimbang amat sia mah jak kasep kos bapana waduh tapi ternyata boga iya atuh geus jodohnya terhibur atuh geus ulah sok ajul dihihileudan ieu mah dihihileudan aing aja nyeuleus sia teu sregep pasana lah kawinkeun bae ku abah ja aya keneh loba keneh eta mah geus tinggalkeun we teu jadikeun nu kadua katilu abah kolot blon eta kolot atuh pugu batur geus terhibur jiran atuh geus nah ieu hiburan hate engke dibere ku Allah tanda hiburan karomah ngaranna setiap jelema bersyariat bagus engke kadeuleuk ku batur teh wah hebat amat salatna lain rapih ketika ditorekat engke bakal kadeuleuk andiukna jeung hilimna ketika engke jadi wali dibere karomah jangan hibur dirina bahwa dirina diangkat jadi wali dihibur ku Gusti Allah karomah teh hiburan kos para nabi dibere mujizat dihibur ku Gusti Allah hiburan para nabi para rasul dibere mujizat hiburan para wali dibere karomah kumata diantarana mundahar gembul teh subuh-subuh eta karomah eta campur genderuwo macam-macam karomah nu dibikeun ka para wali hanya dirina lah nu ngarasakeun makin dibere karomah dihibur ku Gusti Allah makin tambah keyakinanna ijah makin loba karomah makin embungnya ngadoa ka Gusti cabut karomah abdi cukup abdi mah teu kudu dihibur ku karomah abdi mah abdi bae kanyahoan ku Gusti ulah aya nu nyahoan boro batur pamajikan jeung anak ge kapangkat abdi ulah Gusti cukup abdi bae jeung Gusti cabut karomah embungeun teh dibere karomah teh wali asli mah aya urang mah tetep tuh aing teu terek ditawar tah eta can sakumaha encan sakumaha eta golok sakitu pojeunna bedil ka aingkeun aing mah ngebul ajo bae jadi tembong-tembong eta mah karomah cisoka eta mah kos kitu mah tah mah nangawirid atawa make pelor jeung cau Ambon ajo diangsurkeun ka luhak tahan kapacirit saeutik tah sunggunan tah mah kos kitu mah nu boga karomah mah ketika haji wali mah dibere bae ku Allah pasti tah mah geus dibere bae geus aya bae engke jih nyana ge tercegang kok kitu kok kitu menta ka Gusti ulah Gusti jadinya nama lamun ditoler-toler ku masyarakat teu dianggap jelema nuhun alhamdulillah teu kanyahoan ketika aya jelema henteu nanya kanya alhamdulillah ketika nanya mananya bae tapi henteu ngahormat alhamdulillah rabbil alamin aing teu kanyahoan ku Gusti Allah tah eta bungaheun nya mah aya urang mah lain budak kapangijieun aing nanyana mamang bae pan aing kiai goblok teu budak oh teu budak aing kiai sia kunaon mang haji deh puyang aing mah kasia tah itu kapangi di jalan sasalaman kos babaturan aing teh hayang kapangi jeung saya teh kunaon kadaanan cium tangan mah tuh ieu mah kos salaman kos kitu bae resep aing mah bejakeun cium tangan kitu eta mah kiai golkar tah kos kitu mah jelema anu deket ka Allah mah makin teu kanyahoan ku batur makin teu dihormat alhamdulillah makin teu disebut alhamdulillah rabbil alamin makin ditoler-toler alhamdulillah geus ngobrol lagi jeung budak hayu jeung kolot hayu jeung nini hayu komo jeung rendang orang madoy eueuh jarak sebab naon geus teu kadeuleuan manusa nu kadeuleu eta adalah hamba Allah aya Allahan geus saya ka Allah nah kuari geus tina babacaan wa kadzalika tafdilul azkar bihadzal makna wa tafdilu ba'dus shalah 'alan nabi zikir-zikir nu mana anu ngeunaheun di dinya aya kautamaan
doa nu mana nu ngeunaheun ka dirina, babacaan nu mana nu ngeunaheun ka dirina, sholawat nu mana nu ngeunaheun ka dirina. Aya jelema dibere dalail ku hiji kiai, bebejala ka kiai hakikat. Mama, ulah abdi geus ijazah dalail di kiai anu haju kuari dibaca bae ku abdi. Asana teu ngareunana, ulah dibaca ku sia. Ulah. Cak mama ulah ini cenah geus ijazah makana ijazahna ijazah wajib, kajel ijazah wajib ge tinggalkeun. Edan sia. Maca dalail teh lain nikmat malah puyeng. Atuh tinggalkeun. Haju kudu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi eta bae sia mah. Lantaran percaya aja kiai hakikat, tinggalkanlah dalail kuari dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanya deui ka guruna, ka guru hakikat teh anu dianggap hebat, kiai maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sabaraha? Ulah loba-loba 7 bae. Sitik amat cenah. Hayang keneh ge 11. Kiai hayang keneh 40 hiji. Kiai yang kena enggak edan sia ke edan Allahumma sholli itu bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai cenah ieu kaganggu kunaon tadina ieu ngawirid waqiah, oh mabok waqiah pajore eta jelema mabok waqiah ieu ge jore mabok dalail, masa mabok sholawat jeung Quran moal ngamabokeun moal ka jeung kumaha geus jamin. Pandalail teh sholawat, Al-Quran teh kalamullah, moal aya anu edan ku maca Quran, moal aya anu edan ku maca sholawat, edan maca Quran, edan maca sholawat eta hayang bae ngeunaheun embung jeung jelema eta edan Quran. Ari ieu mah edan walah waweuleuh lain Quran, dirina kosong teh. Ngan kebenaran keur maca Quran ulah disalahkeun Quran moal Quran mah. Moal, kuari cenah eta keur ngawirid in ra'aitu ada asar, eta mah gedean pelet anu dimaksud daripada Quran. Atuh sia teh itil di pelet. Ih, naon Quran sakitu mahal pake ngawirid lu bau bloon. Tah, nu nyahoeun mah kajen teuing itu dalail tinggal dalail lain teu bagus, dalail teu cocok jeung dirina. Begitu dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad encan kebel macana teu kebel bebeja kiai ku ngeunaheun teh awak hararampang atuh pasti hampang nya macan nangan 7 heuh sebab diri sia baca aya maca dalail mah kudu kontinu poe Jumat poe Sabtu poe Minggu bang awas ya dikutuk ku sahibud dalail mun teu dibaca awas saja lo manungis gak biasakan macam mantak ayat 2 tahap dalail teh mun teu dibaca eta lah didoakeun bakalna kadeleuna walah wahweuleuh lantaran aya syarat-syarat jeung kaistiqomahan anu kurang bahaya kos hizib ripai kos hizib nasor sing hade teh kos karar itu termasuk dalail geus ieu mah ringan-ringan bae. Men urang neuk hayang sugih maca waqiah teh kudu jeung doa-doana lamun jeung doana ijazah kosong ngaranna. Aya doana babari teh mah doa kos kitu mah. Nu penting mah urang mah asal geus baca waqiah engke ge sugih sorangan. Ji atuh ulah haju ngadadak kakaraga 3 baca waqiah haju hayang sugih bae. Ti kuari macana waqiah salna sare baca salna sare engke 5 10 tahun karasa. Oh jaheung ngeunaheun nikmat jasa. Mantep mun dagang maju dagangna mun tani maju tanina atawa urang kumaha ge dijamin bae geus ku Allah eta urang teh istiqomahna. Nah ieu wirid sholawat nu mana nu ngeunaheun ka urang ketika urang ngeunaheun di dinyalah aya keunggulan geus ieu awak urang wadah masjid wadah gunung-gunung itu wadah waktu ge wadah wiridan ge wadah kemuliaan jeung darajat urang di mana urang keur pasna eta di dinya keur dibere kanikmatan urang ayeuna wirid kapasrahan urang ka Allah masrahkeun diri ka Allah wiridna teu hayang nanaon ketika mata ceuli irung dipasrahkeun ka Gusti Allah asa lain urang asa Allah bae urang teh asa didieukeun dilempangkeun asa urang dikiceupkeun didengekeun ku Allah engke bakal dibere ngeunaheun ku Allah tret poho ngeunaheun zikir ge la ilaha illallah asa di mana nikmat kan eta hayang terulang deui hese
hese kapasrahan urang nu pol dinolkeun sama sekali nolkeun diri urang teu sambarangan mentak ge berangkat deui tah nyana ngadoa ka Gusti kon teu terlalu dibere henteu terus dibere cek Allah aing ngresep ka sia mun cara ngorandang mangorandang hiji waliullah ke sabulan dibere sabulan teu sabulan dibere sakali ke sabulan dibere sakali deui sabulan ngan dibere sakali kanikmatan nyana bebeja ka Gusti ketika dibere kanikmatan unjukkan Gusti kok abdi diberena sabulan sakali cak Gusti mun cak bahasa urang ilham aing resep ka sia mun cara ngorandang mangorandang tak ka aing neuleukeun ngorandang sia aing resep mun cara naik mah morosot deui naik deui morosot teh tak aing ku sia aing neuleukeun sia naik morosot resep tah eta geus kitu teh resep biasa tah urang lamun boga kabogoh tah urang teh ayeuna nyili bae kabogoh urang neangan tah urang teh ku di teanganana resep waduh neangan ka unggal jelema nyanana nyumput bae neangan ka dieu tah eta teh indah jasa waduh asa jadi raja koang-koang di teangan teh aing teh resep di teanganana ku sia asa bener aing teh ieu teh dipake dade dipake kanya asa jadi mutiara lamun urang bobogohan boga bogoh urang teh neangan kesel urang cenah bogoh pan teu neangan heran aing mah berarti ieu mah wah kamu plase ieu mah ieu asana cinta monyet ieu mah ieu ih lain cenah cinta kebo gitulah mun urang dibanding-banding malaya geus dah nyaritakeun hakikat ayeuna ku urang dicontohan ka kahirupan urang teu beda ngan hanya sekedar supaya kaharti bae kitu jeung kitu tah Allah teh nu mantak aya 40 ilham nu dibukukeun ku Tuan Syah Abdul Qadir lamun Kangjeng Nabi mah mukjizat Quran bentukna mun Tuan Syah Abdul Qadir mah ilham dikitabkeun aya tek-tekna tah kula keur bisa irham jeung Gusti Allah anu dibere ilham ku Gusti Allah anu aya kitabna na etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala seakan nyana ngobrol jeung Gusti Allah. Nah gitulah keunggulan tempat, gitulah keunggulan zikir, gitulah keunggulan maca sholawat. Nu penting urang sing loba zikir, loba babacaan ka Gusti, loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.